tah pelanggan jada mayar goceng doang segala kesurupan deh nges mah hidung kurus kesentuh di paraban pesan di ber goceng doang ya ge bagi dua aja ojek karera sering 2000 hah dibayar teh nya eta ojekannya angar parpes soalnya ieu aing teu boga duit ieu aduh pirokan teu dibayar aing ngadorong saktu jauhna kabangetan ruana dititipkeun ka Irfan beureun ja aing tadi cepet pisahan soal jeung Irfan cah tanya ka Irfan di mana nya eta jelema sahanya kamarinya ih asa teu asing teh ya bibirna jebak eta tapi didinya eta aya Ojek Garera Irfan Balmon eta tanu dua sahanya awewe jeung eta bibir jebag tapi asa teu asing sih kebeneran aing Mangi Irfan teu oh eta nu di warung saha emang ngaranna di warung heusianya di warungnya haritanya ya ih aing mah eta nu kasurupan heuh eta gini tanya eta nyana mer ojek teu ka Irfan oh jadi lain orang deket heuh kok maeng aing ke nyeuleuh sia aya di warung pan aing ngojek si eta si aya di dinya jeung si Balmon tapi eta urang mana terus eta mah nyana semer ojek jeung ka Irfan aing ngaran Irfan ieu emang si Irfan tuh ya ayeuna mah aing hayang ngising sih la ilaha illallah lo beti setan hares nyiarana oh gitu ih oh tuh aing ge lempang aing ngising heula ya aing dek lempang mah bisa aja salah nanya ka saing ieu sih gara-gara HP segala lobet segala lah balangan gue tapi hook HP hiji-hijina alhamdulillah ieu kebon aing baragus deui geus aya cauan horengan gede aing panen ieu mah yeuh panen ieu mah yeuh oh imah cau Lampung teh deui mahal hargana lah payah tanu poin digadekeun cenah nama rugi besar atuh aing mah ieu untung banyak ieu tuh tapi aing kudu tinggal nyangan karyawan deui aing ieu aing sorangan doang mah ka badag ngawegan kebon ieu lah pokona mah aing ieu yang penting mah aing geus ngeulahan ieu ieu mah sabulan ge asak pokona mah aing bakal untung besar lega aing manika sangan aing ngaluarkeun tai ge astagfirullahaladzim komeng komeng saya tidaknya astagfirullahaladzim ceng-ceng woi iman bisa urut bisa diisingan ihe malah ngejidok bahas ya ribu hatu kimap kemudian aing bawa tai udah tuh ya udang bebe lepet aing can ngisang yuk mau deh tuh sia udang kolot ising kebun batur oh atuh mangga tah yang ngising mah astagfirullahaladzim Mas kade aing ngobrol dengan sia diuk kasep diuk gila banget bos sejenget banget bos jet oh tah yang ngising kudu kaharti nya ya kudu kaharti jadi daripada sia hidup kieu luntang lantung teu puguh mendingan sia jadi anak buah aing gawe ngurusan kebon daek embung terus nyana ngomong kumaha cenah ya enggak sih tidak sia ngagawe di kebon aing oh jadi nyarekanan sia eta jelema ngana ngatit ya omongan aing heulah inti nama sia enak jadi pegawai aing jadi bos sia jadi tukang ngurusan kebon ya siap oh siap masalah awewe mah aing astagfirullahaladzim ya dengekeun meng ya dengekeun jadi kieu meng pasian nyahonya aing baheula kieu teh beunghar jadi alhamdulillah meng aing ana beunghar deui meng
kebon aing geus benang deui ku aing di pengadilan UTT gadekeun. Tah, berhubung aing anak beunghar deui ya, jadi sibuk kebon aing kan saya nyaho. Sakeluruh koceak, bahkan di luar kocek aya kebon aing. Ngurusan jadi aing sibuk. Kudu kali-kali itu. Nah, berhubung sia teh baheula pernah gawe di aing, sia teh rajin gawe di aing butuh sia. Jadi karyawan aing deui. Oh, jadinya teu nanyakeun aing. Dengkeun heula. Jadi sia-siap teh gawe di aing. Soalna aing meng sibuk ieu, kebeun aing loba, ngolak urus ku aing sorangan mah. Pan siapan pernah gawe di aing baheula. Kumaha meng, siap teu? Nyana teu nanyakeun aing kunaon nya. Padahal CS jasa jeung aing. Aduh. Aing emang keur nganggur ieu kumaha nya? Aya pagawean eueuh sih. Astagfirullahaladzim. Ti tadi ge aing nawarin ka sia gawe meng. Ya Allah ya Robbi, horegan teh nyambung ti tadi. Dihitutan geus sia. Tah, dengke hitut aing. Heung sia gawe aing. Siap. Bener aing ditincakan bae eta jeung CS aing. Aing teu gawe mah. Astagfirullahaladzim. Manya. Aing nawan gawe ka sia dak teh gawe aing. Oh gitu. Bulan isukan. Aing nak kene. Jadi diterima ya aing. Duh syukur atuh. Ya geus atuh aing seneng jasa tuh. Tadi ge diterima komeng. Enggeus sia, isukan ge mah aing, urusan di kebon. Saya memang ke aing bawa pacul sing kaloba. Ya. Assalamualaikum. Ih, kan aing titah neangan janda sing kaloba. Nya nerima aing apa henteu? Ah, kumaha isukan ke ku aing ditanyakeun deui lah. Buset, temen aing nyerana Irfan yo. Are asa di siarana. Aing geus ngumbak-ngumbak di mana bae yo. Duh, coba itu ah. Emang dia asal geus ngobrol jeung komeng ge. Ngeselkeun. Naon sih naon aing? Aing. Tibang nincak sok itu doang ge. Udah keragag. Sia ngahalan aing kaget. Begas sia tah kesukeun deurwo. Amang sakieu ganteng na aing mah. Ulah, nyangklak bae anak nanya yo. Sinyal Irfan tuh, Irfan. Ngomongin aing mah kudu lalaunan. Aing still bos ieu, bos ana mah bos. Cah. Bos, manya kitu keneh bae pakaianna ge. Ih, aing mah mung sombong-sombong. Kayak ge aing mah rapi deui panggon aing. Sia ada sia. Licak teh tanah aing kudu balas ya amun. Ieu tanah sia yo. Iyalah. Aing lalu geus gadekeun ku sia. Beurang lah di pengadilan. Duit di mana sia? Main pengadilan duit di mana? Rezeki ti Allah. Pak aing mah jelema ieu bager. Jadi Allah teh bager ka aing. Oh, kitu cia teh nginjem. Tahu datang nginjem bae. Aing lapar yo jajan. Hah? Jajan. Mata ka mas sia ka aing. Ih, mah aing di kuburan. Atau enggak? Mata ka bapak sia. Tah minta ka bapak aing. Bapak aing di kuburan. Kenaon bapak sia ge? Keur ngarit. Wah, sombong ya. Abang mau jadi orang kaya. Atuh aing di kuburan mah. Cet. Pai, meureun geus paeh ninggal. Astagfirullahaladzim. Oh. Jadi si yatim piatu. Heeh. Yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu merahmati dirimu. Amin Allahumma amin. Mana nyanyi sih? Astagfirullahaladzim. Refleks, soalnya aing pecinta loba irama apaan aing. Atuh ka dieu ye, duit atuh ai ka yatim piatu mah kudu mere. Pan amalna gede cenah ge. Pas siapa yatim piatu geus kolot. Iya, kalau tetep yatim piatu lah. Tetep bae sama geus bisa jalan serangan. Ai pan ai nu mere di benta bae, ai nu mere di bae di benta bae dibere mah. Bong, siapa mampu? Geus. Sa ngomong-ngomong ke mana? Ka mana rek malah dasarna bae tiba heula mang pelit bae. Aing mah pelit, aing mah mereka milih-milih. Segan nu mampu teh dibere ku aing, ante mampu dibere. Ya aing teu mampu anjan gawe. Sia mah boga leungeun kene, boga cukup kene, boga tenaga kene. Motor lagi rusak, jangan hadian motor pan lamun dibere mah. Motornya bari coba teguna, motornya mah didorong. Geus lah dasar pelit. Aing nyariin Irfan. Sabodo. Kita jigan di Irfan cenah ge yo. Awas ya, amun ka aing songong. Gendak ku sia. Aing mangangga moal nincak tanah sia. Terus, Yo kanggang yo. Tuh. gitu sia. Assalamualaikum. Tuh. Waalaikumsalam loh. Contoh aing ngomong kalau ban cicing di dieu mah
kemananya? Yo jika rela. Kita dinca nongol-nongol. Duh, namun duit ini dipakai ku aing kabeh mah. Tengenaheun. Duit adalah titipan. Titipan orang. Duh, anyan jika rela bae lah. Daripada cicing bae di dieu. Wah, kita nyaon ya. Hei, kenaon sia? Nyalain sorangan doang. Teu nyaho. Sia manggil Irfan toh? Teu nyaho. Oh, banyak kecil angot tiba ya. Teu nyaho. Emang sia teh diubaran ku Mas ya? Teu nyaho. Nanya ka sadeeng nya. Teu nyaho bae. Oh, pita nyaeun deui sih soalna ieu. Bener mah, saya mah gitu. Irfan. Teu nyaho. Pusing aing lah. Nanya si teu nyaho bae lah. Kesenya nyaru sorangan. Mau ke mana? Teu nyaho. Wih, keren jasa yang ke topi. Sampai terlihat dewasa. Teman-teman ke topi mah aing pas udah kritik baik. Keren. Aduh, bosak tak jelema aing mah men lewat bae teh kajeumeun aya aing. Bangsat. Kemana ya jika rela aing mah deket nemu. Irfan lainnya, kan pakai topi. Beneran lewat mutai sih. Buset, tai. Gara-gara tai aing ketinggalan di Irfan, Pe. Irfan salahnya. Ih, kemana ya? Cepat amat sih. Ilu kan ke jero masjid. Jangan waktu nak sholat ya. Karak ke dohor, asal mah kebal kene. Biarkan kering daripada karena ubay yang biarkan karena itu dibilang itu ini mah namun perlu ganyaran dulu gak amat lah main biarkan kering daripada dari cicingkan baik Ya ada tuh blok nanti pakai topi. Hese amat itu siaran ya. Tuh kan, Irfan kayaknya. Kebeneran aing biasa nyalan dia, aing dapat jasa. Eta duit mana duit? Oh di ojekan kemari teh ya. Duit ke kamari ojek teh ya. Kemana mang? Tuh, sok laju bae pura-pura bego. Irfan, nu kamari teh anu ujang urang ngojek eta teh anu biwira jebleh, anu biwira hideung, jijilman hideung jeung awena mah geulis. Oh, netanya. Hanya bingung aja jauhnya. Oh Irfan, lu kamari, itu dititip ngasianya. Tadi be, kita keraya. Oh datang, aing sebeyak karak datang. Telat sih mang. Beyak Irfan. Emang diberi bara duit Irfan, ojegan apaan? Beri bara duit. Tadi duitnya nang 5.000 geus dijajanan ku Irfan. Terus sisana kita katain jo bae. Nu bener bae si Irfan. Urang sesana titah neangan ke tenjo. Pan urang teh nyaho Irfan, tenjo lagi tenjo mana? Irfan. Atau itu tenjo tan deket 3 raksa. Tanyahuan siapa Nora. Nu bener bae si Irfan. Aing neangan duit goceng di titah ka tenjo.